Duh, aing salah ya. Kadon kieu geuningan warnana. Sok sieun ngambek we. Pesen nu bodas datang nu kieu. Saku bingung, aduh aing kumaha ya. Dasar pamajikan kahayangna. Kudu tetep we nu bodas. Hayang bisa dibalikeun. Karena online ditukerkeun deui ka nu bodas. Bisa gitu. Aing mah asa bingung. Alhamdulillah aya jelema. Kang. Ka dieu. Oh. Aya naon? Ka dieu sakedapna. Abi teh pesen tiung tina online. Daun salah warna. Cikang lah. Pangecetkeun tiasa henteu. Oh, mohon mangga. Ela. Tah, alhamdulillah. Kita tadi karo abi teh. Hayang kanu bisa. Aduh. Kumaha. Ieu nya. Kang. Abi teh pesen tiung ti online. Oh. Kadon salah warna, tadina hayang nu bodas. Hayang bodas. Cik lah pangecetkeun. Oh. Cet Nya. babari atuh. Alhamdulillah atuh biasa mah. Abi geus pulang kita tadi sieun ku pamajikan. Oh, Salah kieu ke. Nu pesan nu bodas kadon kieu datangna meulina di toko naon? di toko online. Oh, toko online. Anu di Parapatan benernya. Nya kadon gigireunana. Eta teh toko online. Toko online gigireunana tah. Ini kana ojek ka itu. Nya atuh kana ojek. Nya atuh. Kan ongkosna mah engke nya. Oh, Pangecetkeun ngecet ke toko. Nya ke toko. Siap atuh. Siap. Ai kitu mah teh nya. Keur main slot akang. Tara abi mah tara salot abi mah. Karo abi teh tadi teh ningalian ieu naon teh TikTok Kang HR abi teh di dieu rame cekeng teh Kang HR hayang miluan abi teh hayang miluan TikTokan jeung Kang HR. Kang HR pada wah angkat geus viral gitu. Heeh, sugan mah diajakan cekeng teh ku Kang HR. Kata aya ieu cekeng teh pamajikan hayang tiung sadon pesen ti online daun salah warna neneangan jelema teh tapi pangecetkeun. Oh, siap. Siap. Nya. Ya, siap. Siap. Nuhun Kang. Nya sami-sami. Nuhun abi nuhun pisan. Oh, mohon dibalik atuh bulak. Oh, nya tuh. Mangga Kang minjem. Nya. Atuh nuhun Kang nya. Oh, sami-sami Kang. Diantosnya. Oh, mangga, siap lah. Jampil kieu. Siap. Kudu ngecet. Kela. Nya bisa gitu ngecet tiung. Oh, boleh. Aya. Ngecet wae mah tuh si ieu mah babari lah. Nah, kieu wae. Ampun. Ya anak ngecet. Mereka dulu. Menghilang gentul. Kira anak ngecet. Hayang bodas. Naon buka oge atuh da kudu dipikiran. Tong padung. Dah, emang urusan also online kajauh-jauh tiung loba hayang warna bodas. Ampun teuing. Kan ieu oge tah. Dicek di bodas tuh. Ieu mah. Gaya tuh manteu atoheun ieu mah ampun teuing. Atoheunana hayang warna bodas ieu bodas. Ngeplak deh pantes dipake na kecil tuh. Kang, beres. Beres atuh. Alhamdulillah atuh tos beres mah. Si ieu teh atuh Hebat tuh. Kamu titik kamari we. ngecet mah atuh urusan si ieu. Atuh ai kitu mah. Abi bingung ti kamari neneangan jelema saralah wae. Online teh nanyanya Kang HR mah nu bisa meureunnan. Tadi nyusulan ka ditu, di telepon tadi angkat. Oh, ayo gitu mah tuh. Alhamdulillah hari geus beres mah. Online. Nya ti online. Enak. Tadi teh salah wae pada pesen tiung teh di online teh. Ayeuna aya Kang HR bisa ngechat dina eta. Dina HP dina tiungna cek. Atuh nuhun atuh aya kitu mah. Oh, online? Nya online. Tina online. Nah, jika nu robas. Beres. Oh, beres. Tiungna di mana ayeuna? Aya. Nya di mana ayeuna? Papi balik anak balik pun bojo. Terus nelponan wae.
Mana tiung teh cenah. Kita tadi. Tapi geus kesel, banyak. Terus ngantosan aya di bumi. Hayong tiung bodas, mata tadi disodorkeun ka akang oge titah pangecetkeun. Karena online. Ayo atuh. Oh. Ayeuna. Ayo nah. Bukan pada kaburu sieun diamak pamajikan. Ayo. Nya. Iya. Ieu Lain di chat kieu lain. Di chat tadi na HP jeung di chat kelas barudak. Nah, aing mah kadang ngechat kieu anjing. Aduh, aing gagal di wae aing si goblok teh itu kan. Naon? hayang modal. Yang modal baca ka aing teh ka rinjeng sia. Goblok online teh awas ku aing online sia. Aduh. Si kesebelan pamajikan aing teh kaina teh tiung bulan hayang tiung bodas daun di chat si goblok. Anjir aing beuh.